Pangari torekat hayang menjadi tahap jelema takwa teh diantawisna kan. Hiji urang teh kudu muahadah, inget kana janji. Ingat urang teh geus janji kalau. Janji teh lain ka jelema, tapi janji teh kalau. Geus urang teh muahadah, kadua urang teh muqarabah, sing ngarasa deukeut urang teh kalau. Ngarasa dipantau ku Allah rek ka mana wae ge kuring teh aya nu ningalikeunana nyaeta Allah Rabbul Alamin aya nu ningalikeunana rek beurang rek peuting oge katiluna urang teh mau akobah nyangsi diri nyiksa diri peuting teh jan gebugan awak teh ku soranganna maneh teh guru bet amek wae ka maneh teh bet terubah wae atuna teh eta ku guru dicarekan hareupeun babaturan maneh teh kunaon atuh subuh teh sok kaberangan wae mun hudang ngaji sok hararese nya kunaon maneh teh rupa goreng hirup sangsara bapak lain kiai lain ajengan indung lain nu beunghar lain boga gelar tapi maneh hirup teh kot nurus tunjuk rek naon ku maneh dibanggakeun lamun nya teh mah maneh maju atuh bah mana majuna lamun nya maneh teh mah soleh bah mana solehna da lamun maot mah ge di akhirat kabanggaan maneh teh maya mangpaatna di hadapan Allah maywati amal soleh dagor sirah teh jang osok kitu urang tara atawa keun maneh bongana hirup ka mah tadi subuh teu berjamaah maneh moal ngopi sia sapoe ya eta ngaranna muaqabah sanksi diri teh dahar biasana sampai 2 kali untuk poe ayeuna mah sakali sia bonga nah hirup teh kulir-kulir teuing biasana maneh sok ngabako moal poe ayeuna mah sia bongana hayang tong bongana gitu da maneh teh geuning dicarekan ku batur masuk beling cacak ning ku guru sok beling bari salah komo ku batur mata ku kami dicarekan nah sorangan dicarekan nyeng ceuling maneh teh nya sok bisi keheul ku baturan geus dibenyeng ku maneh teh sonut irung maneh teh nah sia kitu kok liwar-liwar teuing irung teh mun beuki Pak Sare panon teh kurang cabean panasna wayahna sia panas ge cara siap peureum wae atuh geus panas panon teh kurang dicabean sok urang teh nya geus kitu teh asupan uyah